pahalana 40 tahun ibadah sunnah ku malaikat dicatat dipastikan kaur luar biasa henteu. Neng ari kitu mah teh ibu ge kabitanya hayang ngabungahkeun hate salaki tapi kumaha cara? Apakah kudu dileketek? Anu ngaleketek salaki di dieu? Ece atuh dileketek mah jadi seuri leres gitu. Tidak semua orang yang seuri itu bahagia. Teu kabeh jalma anu seuri teh bung. Aya oge jalma nu seuri teh keur nutupan ka nyeri. Kadang di dieu pangtarikna seuri teh boboroholan, boborogododan. Ternyata pangjerona ka nyerina. Betul, Bu? Teu bisa aya nyerian jalma anu seuri teh ku bungah. Bungah teh ku seuri. Terus kumaha atuh neng cara ngabungahkeun hate salaki teh kumaha carana? Bungahkeun hate salaki ku dua perkara. Ku sabaraha cenah, Bu? Hiji, bungahkeun hate salaki ku akhlak urang. Secantik apapun kita, sebagus apapun badan kita, kalau misalkan kita tidak ada akhlak kepada suami, nilainya nol. Betul, Bu? Kenapa Siti Khadijah istri Rasulullah SAW selalu diingat oleh Rasulullah? Karena Siti Khadijah itu merupakan istri yang luar biasa, keremah gelis, beunghar, berakhlak. Terus naon ayeuna akhlak seorang istri kepada suami? Menurut versi istri Kanjeng Rasul, Bu, ayeuna urang kan keur naon namina teh? Memperingati Maulid Nabinya. Selalu ada ajakan mari cenah kita teladani akhlak Rasul. Berarti otomatis urangnya kudu meneladani karena akhlakna istri Kanjeng. Nah atuh akhlak istri Kanjeng Rasul teh hiji, istri Kanjeng Rasul Madinah nalika dipanggil ku Kanjeng Rasul teh osok rengkuh. Naon cenah? Contoh, ya Humairah, labbaika ya Rasulullah, rengku. Lain nyeri beuteng nya bak ieu teh nya reng. Di mana-mana ngalangkung payunan Kanjeng Rasul anjeunna mah geuningan osok moyongkod. Naon ari moyongkod teh? Naon? Pokona mah moyongkod dodongkoan sopan. Ari orang mancari ka salakina sok moyongkod tara. Gusti salakina keur nongton TV hareupeun imah bari ngagoler ka tincak beheungna. Cik atuh awas ulah di dinya ngan ngahalangan. Gusti hese berartinya neng hese cenah Pak simkuring mah pamajikan biasana tara kitu kabayang lamun tiba-tiba kitu hareupeun salaki moyongkod tiba-tiba mana teh cek salaki teh kunaon pamajikan aing. Oh, banyak ternyata akhlak yang sering kita abaikan, betul, Bu? Ayeuna aya deui akhlak seorang istri kepada suami yang sering diabaikan.